God, antep cina ceurik wae. Ah, pusing. Dira repeh, tedek we repeh. Gandeng repeh. Ah, pusing. Inungna di lila pajarkan rek sakedeung teh. Terus di kitu di kieu tedek we hade. Hayang nahaon atuh hayang nahaon cenah. Beuneunan hayang nyusu beuneunan teh budak teh. Entak lah. Komo diantep. Eta budak maninger kitu na budak. Kan? Ai budak kunaon eta ceurik wae di kumaha sih? Apatkeun bae. Lain di remah. Ceurik mah da kusungutna ieu. Ya ari ka budak ulah hayang keur bageurna wae. Pusing. Sing gede kanyaha arek bageur arek ceurik rek rewel. Pusing, Cung. Ai pang pusing. Ai pusing mun mata rasa kumane. Pusing kumaha maksudna? Pan teh teh nu budak teh. Cenah kalau kala itu pare can bisi Heeh. Terus mah budak sakedeung. Keun cerita da budakna keur sare. heeh. Ai budak gudang ceurik mun neungan anjeunna. Pulang teh dipangku dihayap geus biaya teh kade budak teh. Ye, eta budak karunya Kan atuh. budak teh bakal pusing ya budak kumaha hayang aya supaya repeh teh kumaha di akalan. Terus mah Urang teh. Ari geus budak teh repeh budak teh. Kan pulang teh dibawa we pulang teh di ais. Da bakal pusing urang panik budak. Sugan repeh cing teh urang ke budak teh hayana mah. Arek dikerem sugan ceuk urang teh. ke ayeuna ieu budak di mana ieu anu nu ngear wae ceurik budak di mana? Budak. Heeh. Teu kadenge di budak sakitu Di mana buar-buaran. budak di mana? Hayang nyaho budak. Di mana? Najar drum. Cek urus kumaneh urang Gusti, ya Allah, teuing. Atuh ieu aing kudu kumaha? Wai, teuing. Atuh aing ieu kudu kumaha da hese nu da Allah itu jama kolot tapi kon ka indit ka anak sorangan. Nih, stan nepi ka kieu. Nyare engka RT heula.